Pak Deni sareng Ma Asih. Atik. Cek saha atuh Asih nyaho Atik pan di kadenge. Cicing. Geus lila kuring hirup teh nyorangan. Tapi tak ningali nu rerendengan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi subscriber salam dunia tangtosna oge kanggo fans Glodok Sunda tanapi subscriber Kakao Cil TV. Wargi sadaya kalarasan sim goreng teh nuju aya di kawasan wisata Wangun. Kalarasan alhamdulillah parantos di Pasian Widi ku berikut Bapak Kades, berikut aparat setempat sepertos misalkan PRT PRW janten tiasa syuting di tempat tangtosna di kawasan wisata Wangun. Mang Sep. Alhamdulillah mun urang teh syuting teh di Wangun. Jadi kanggo fans Glodok Sunda tanapi subscriber Kakao Cil TV bawa pilih hoyong ninga proses penggarapan film Glodok Sunda anu ayeuna insyaallah panginten nginjak dina episode 37 ya. Neraskeun episode 36 kemarin anu teu rampung. Tayana diteraskeun tapi ieu teh kalasan kan si Om Rawing anu janten juragan tos di dieu. Teleponlah cobian. Di motorna mah aya itu KWC heula 30. Halo. Om. Di mana ieu? Itu di lokasi di gedung naon itu teh? Gedung Budaya. Graha Seni Budaya Pasir Mulia. Oh di handap. Siap. Oke, siap. Siap. Yo. Iya anu janten juragan kalarasan terus di lokasi sounding heula sareng aparatur setempat sepertos Pak RT Pak RW. Cuman untuk talent can kadara ieu pokona mah hayu. Come on. Wah, cocok pisan ieu mah euy Glodok Sunda di dieu mah euy. Ieu aya kopi oge. Oh nya. Wargi janten aya ciri khas kopi puntang jadi warga setempat anu di Wangun sanes puntang. Nu di Wangun mah janten aya kopina kopi Wangun. Sugan bener disuguhan kopi Wangun ya. Mungkin enak orang ngajang ke Wangun disuguhan kopi Amerika. Pasti disuguhan kopi Wangun. Saya dari Wangun. Wah bener ya mah. Alalus ieu. Yang spot Cekanah, Cememeh. Punten. Bu, tuh. Warga di dieu mah aduh. Nuju naon teh? Jemur sidi. Kemana yuk tadi? Juragan. Wah, iya geningan wargi dah. Iya, mie heulaan ieu mah. Mana wungkul atuh geus tadi ditungguan teh subuh ieu teh nungguan teh. Ibu negara penghelaana di tengah ieu. Kana mobil sorangan. Datang supir panginten. Sehat, Mang. Kopi. Oh, ieu tah. Saur abdi ge naon tadi? Lamun urang ngajang ka Wangun mah mungkin ditawaran kopi Amerika. Pasti kopi Wangun. Da sidik aya produksi tuh bisa ieu bukti tuh. Ya kala orang cobian itu tuh kopina. Tuh istri wae ge. Oh iya, keun bayar istri wae ge kopi. Celok heula bae yeuh, keur batur tadi. Oh itu kan anu sanes. Tapi ieu can lieut ieu. Can weuteut keneh. Betul. Keur batur tadi nama pek we. Asli kopi Wangun. Asli. Anu ditumbuk sanes. Atana ku halu kana jublek. Oh emang ditumbuk gitu di diayak terus di ditinyu gitu. Tinyu. Tes heula tuh panginten. Pada nikmatna geura, tes heula geura. Wah mantap. Asli. Ngangge gula ieu mah nya. Ngangge gula. Janten anu teu seneng amis ya biasa oge teu ngangge gula. Biasa. Kopi Wangun hasil karya Bapak Deni. Pak Deni sareng Ma Asih. Atik. Cek saha atuh Asih nyaho Atik pan di kadenge. Cicing. Salah lu mah Don. Arno. Lo cobian nya margi. Pelepas. Pengaruh kopi juga nama.
Aduh. Geura tuh ayeuna terus di kopian mah normal geura sok. Tapi Ibu Sa. Nya. Hmm. Ada nama ku gula kawung. Oh, gula kawung. Mantap, lebih mantap lah. Om, Hmm. kumaha tuh koordinasi untuk ieu syuting godok sini atas? Atas. Aman Om. Aman sok we bisa berjalan. Bisa berjalan lah. Tinggal ke ieu meureun CRUD ka dieu. Karek datang. Ari Om jam sabaraha dia tadi? Mawa obor. Geus salat subuh. Ka dieu teh. Langsung ka dieu koordinasi da bisi kaburu ka ditu ka Laleuweung. Asli, pada ini asli teh. Tanyakeun pada ini we. Eta pribumi. Ayo suka terek nanyakeun tentang ka mana? Oh, mana eta yang paraji. Rebutnya ada orang jaman daraekan gara tolan lamun teu diberi subuh. Ka Laleuweung mal araraya di Karena yang imah. paraji mah cetek ulang keduaan, kedua mah keduaan mah atau kecurangan. Oh. Janten wargi ayeuna mah godok Sunda insyaallah pangitna bari syuting ngagarap film teh di daerah Wangun. Bangun teh desa naon nya? Pasir Mulia. Lah kala euy, berubah aja ruh. Desa Pasir Mulya, RW 12. RW 12. Wisata oge nya Om nya? Wisata. Tuh. Geus aya gedung budayana geus aya. Gedung budaya kesenian. Iya. Aya. Oh, mohon tadi abi ningal di luhur. Aya. Janten Terus ka dari itu? apan bi teh di luhur? dulu. Kulintengan teh. Panelpon teh bete ke di luhur aya Om. Kala. Iya sakantenan promosi we soalna ada bongan di Uyuk meureunnan. Bongan tadi nanyakeun deui. Kopi asli Wangun anu hasil ditumbuk teh meureun ditutup. Ditutup. Terus diayak. Heeh, diayak ku kalong. Sangrai heula Sangrai heula ditutup, ayak, Diayak. langsung dikemas. Cobi ninggal. Pada ini ieu lamun aya nu hoyongeun kumaha carana ieu? Paling di plastikannya. Bungkus paling Sanes maksudnya aya nu bade ngagaleuh gitu. Abdi cenah meureun hoyong ngagaleuh kopi Wangun kumaha carana? Siap. tas aya ka masalahna. Oh, tos aya. Terus aya siapkeun ku pada Langsung ke Padeni. Langsung ka pada ini ka RW tiasa. biasa ka Pak RW. Tiasa, biasa oh. Ka Pancit. Pancit ya oge tiasa. Biasa. Berarti Padeni Kan di warung-warung atau saya rencenganana. di warung teh aya rencenganana. Rencengan teh jiga naon? Rencenganan kan dari kieu. Entong. Kita makan. Itu. Janten di warung oge tos aya kemasan rencenganana wargi. Janten ente sesah oge, ente kedah kawangun oge, tapi nya langkung saya mah mending keneh kawangun cek abdi Ka mah. tempatna langsung. Ka tempatna langsung gitu. Jelas. Nah, bisi kopi, nah bisi palsu. Biji kopina aya, teras di naon deui? Disebut teh Alat produksina aya meureunna. alat produksina. Kalau make di sana lah itu eta anak di warung. Tah, janten aya naon teh contona. Oh iya. Urang taros-taros engke masalah pangaosna mah lah. Putar banyak. Jadi Masalah- Cobi Masalah yang di- pangaos mah lah gampang, nomor saberiji mah gitu. Yang penting nikmat heula rasa heula. Asli tinggali. Kopi asli tanpa aya campuran bahan lain-lain ieu mah. Aya. Asli ieu mah. Asli pisan. Pokokna mah. Dia mau pame. Hapeuk gitu kan kirang rawas. Buang we. Piceun. Naon hapek teh? Modal misalkan kopi teh sok anu hapeu. Oh, Nah, gitu janten. bilik cigarekan abdi kamari dihapeu kot ngecongkeng tah. Nah, teman di hapuk. Oh, hapuk. Hapuk. Hapeu. Bau tengi orang aja. Ah gitu. Tangi. Pokoknya mah moalnya mau sampe gadingnya ya. Moal. Tah. Ini mah teu nganggo produk kimia. Nah, jadi campur Gelang alami. Pami Bapak Deni teh berarti selaku petani kopi. petani kopi. Petani kopi. Petani kopi. Urusan bapak lebet. Tah, Kak. wargi. Aya, geus aya teh mah di warung-warung. Janten di warung oge ayeuna mah tos aya rencengan sapertos kieu. Tuh. Ieu teh pangaosna teh sabaraha hiji kieu teh? 2000 2000 teh. Sagelaskeun meureunnan. segelaseun. Lang. Mun ieu mah teu ngangge gula ieu. Sadaya Mun pamit hoyong ngage gula mah tinggal di gulaane meureunnan. kantun ngagulaan. Da mah mungkin di samelannya. Ieu mah aya bahan, aya kemasan nu langsung jeung gula aya. Oh, pasti. aya. Ieu mah tak percobaan heula. Percobaan ieu mah. Aduh. Percobaan. Percobaan. Pokoknya mah rekomendasi pisan kanggo subscriber salam dunya wargi-wargi anu seneng ngopi karena lamun non teh lamun seneng ngopi ulah salah ngopi Ulah. kudu ngopi kopi anu asli Heeh. sepertos kopi Wangun kopi asli nuhun mangga ai mau di lencengkeun deui Gantung gede di warung keur kede. gantungkeun deui di warung mending oge tah Ieu panan jalan eta Iya. mati Mang Uci. ieu teh ti panci di teh Karyana teh. oh Panci.
Tuh, aya RW. Oh, si RW tuh aya ka dieu. Pak RW berarti selaku ieu oge nya. Nya pelopor lah. Pelopor kopi. Pelopor kopi. kopi kami Pelopor. Sehat Pak RW. Tuh, tinggal anggernya jabrik. Oh. Ai jabrik itu singkatan. Nah, aya naon dah? Jarang cukur. Bener nyamuk. Babari teuing. Babari teuing ya. Tah ieu kalarasan Pak RW namanya teh keur ngabahas kopi. Oh nya. Ai saur nama cenah Pak RW oge pelopor kopi. Leres. Bisa jadi gitu. Di Pak RW ge aya kopi teh. Sekaligus meureun petani meureun Pak RW tatana pinte. Petani ongkoh. Tadi kan tos di baladah sakedik, namun anu hoyong teu naon anu hoyong ngagaleh kopi teh berarti ayeuna mah tos aya kemasanana. Aya. Salian teh kemasan anu leme, kemasan kumaha wae tah. Aya anu di kemasan nuju anu 100 gram sareng 50. 250. 100 gram sareng 250. Ya 250 gram. Anu 100 gram sabaraha kira-kira? Nu 100 gram teh nu kopi lanang 50.000. 50.000. Upami kopi anu komoditi mah 20.000. Lanang terus di Lanang komoditi wangun, Komoditi wangun, teras specialty wangun, specialty wangun, teras aya robusta kopi wangun. kopi wangun berarti aya 4 macam. Eta teh 4 macam eta teh benten-benten rasa, Benten rasa, benten olahan. benten olahan. Oh, ai manawi teh seterang abdi mah kopi teh nya kopi we gitu. Benten teh anu digula jeung henteu gitu. Ternyata memang aya 4 jenis ya, 4 Aya sajian meureun. rasa. 4 rasa. Aduh, lamun ngaguar masalah kopi mah ieu mah beres 4 jam ieu. Nya cigiana mah 3 poe 3 Tilu poe tilu peuting mah. Bisa jadi. Ka, belum tentu oge. Belum tentu beres. Tah, da ieu mah tujuan anu paling utamana mah Golodog Sunda bade syuting di dieu. Oh gitu. Neraskeun hancagarapan eta teh episode anu ka-37 di dieu teh PRW. Atos nyarios can ya Om. Kantos dipain kan nggak? Pada ditindak lanjut sama Golodog Sunda teh di abdi teh ngantosan kemana? Kabar? Dilema meureun. Dilema abdi teh. tanda tanya. Itu Tah. kan akibat urang teh jadi kasimpen teh cuaca. Cuaca buruk. Oh, painnya. Tah, eta teh bade ngagarap Golodog Sunda teh di dieu. Alhamdulillah wargi tos aya izin oge di salaku Pak RW setempat. Pokona mah nuhun pisan. Sehat salamina lah pokona mah. Ngopi heula meuning ge. Sangke perkawis kopi ke urang guar deui, urang orek deui ke urang ngobrolna 4 mata jeung PRW. Nah, Karena lamun ieu loba ti sisi 3 gear. matana. Kabeh mau ngeunah. Oke, lagi. Ya,